ibu punya anak 5, mun teu baralek teu saloleh ubar ngajuru. Melahirkan tuh susah ya, repot nggak melahirkan bu? Nyeri mana jeung dihitan? Oh nyeri ngalahirkeun, ripuh ngalahirkeun. Tapi gini ngalahirkeun deh. Subhanallah, khitan nyeri, tapi awalnya dikhitan 2 kali. Beah atuh meureun. Bu, ibu susah melahirkan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Aduh susah. Kata abdi mah ka ibu teh manusia kuat. Kata abdi kapun bojo teh lain mung nyanu ibu karunya. Abdi masuk ngalahirkeun eta waktu ngalahirkeun pun anak teh, waktu pun bojo ngalahirkeun pun anak, sok diteuteub ku abdi mah ya Allah pikeun ninggalin nolongna sirah budak teh. Sakti awewe mah Pak Bupati atuh nu asup 2 os nu kaluar 4 kilo. Baru sadar lola Pentium 2. Subhanallah, makanya sakti, makanya wanita. Wanita itu adalah yang paling, yang umuka surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya ayeuna tong diajak jalan-jalan ibu-ibu mah bisi tijalikeun ke surgana eueuh. Bisi aya ibu-ibu ngajak jalan-jalan pada ayeuna rek lebaran mah udah geus jarading bibir yang sol hutu ibu-ibu. Ibu-ibu di ditu buru atuh. Urang tungtuh balanya teh hesek harudang pinuh. Pokona ge buru. Suamina teh atuh mah da can boga duitna ge. Subhanallah, ayeuna seueur ibu-ibu nu kitunya menjelang lebaran. Tapi kan kamu cek salakina teh malu pagawe leutik. Ge 50.000 cukup kana naon? 50.000. Palingnya meuli tiung di pasar. Keheul salakina aiman ya lebaran rek pamer baju, rek pamer pakaian, beulikeun kana tiung ku maneh. Pake tiung bukan jana lagi begi-begi huluna muncul. Iya, subhanallah. Ayo lebaran ribut ai puasana teu baralek. Sarare we puasa ayeuna mah gini. Itu di ditu ieu mah. Teh aya dalil. Man qoma Ramadan summa nama summa qoma summa nama summa qoma summa nama summa qoma fahuwa min surfihi. Saja manu puasa nangtung sare hudang deui sare hudang deui sare hudang deui sare make teh golongan basurip. Bangun lagi tidur lagi bangun lagi bangun tidur lagi si surip tetep doakeun basurip sing ditarima Islam. Subhanallah puasa mah kitu rek lebaran pan riweuh gitu. Punya anak dibalik lagi ke anak kumaha panjang pondok ya resep kanu panjang bu mangga resep wae sih bukan nu panjang teh ngaji karena teu balik wae ngaji keur puasa ieu karena teu balik wae bu. Jadi yang tadi boga budak 5 teu soleh mah ubar ngajuru geletuk ibu meninggal kata Pak Bupati tadi nu dibutuhkeun teh naon doa. Iman datang lebaran anak batur mangadaroa maca yasin. Iman detik rek maot bapana ge atuh bring batur mah datang teh ngadoa maca yasin ngenalkin bapana ngabimbing da di pasantren. Ieu lain datang lu hiji bapak jebleh we wungkul datang gua bapak tong ninggalkeun abdi bukan dua ya datang nu katilu bapak tong berat rek maot makeun we toko mah kumaha abdi bapana rek pae teu jadi hudang deui sia cenah meme aing pae geus jadi rampok ke eta nu parades maot batur mah datang ka kuburan teh ngadoa ieu mah lain atuh nyabutan jukut kuburan bari nyanyi tinggorowo bari nyanyi rajeun aya nu awewe laguna ku menangis membayangkan betapa kejamnya cek malaikat tak cerah sia pulan anak mana datang alhamdulillah malaikatnya anak boro-boro mau ku menangis kejeret kata guru ripu ubar ngajurun cek
Makanya anak itu harus jadi qurrata ayun. Sudah jadi ujian, sudah jadi perhiasan, jangan lupa kita berdoa anak jadi qurrata ayun, jadi buah mata. Proses nyin budak soleh budak ratu teh panjang, mau bisa diterangkan ayeuna kayak dokter Zen budi onang di urang tak. Pan kudu diapik-apik aja kan kudu modalna diawet-awet. Ya kan modal mah tuh rame ke orang. Minimal ibu ngadidik putrana sing leres make aturan Allahnya. Ulah budak teh ari kana jajan sakola digugulukeun ari salat nah tadi bener titah salat teh mun salat budak beres kabeh mata peheulana di titah salat ku Nabi budak 7 tahun titah salat urang atong 7 tahun ti leuletik ajak salat ngan ngajarkeun anak sing bener ulah taraweh bapana silih seret ke budak nurutan itu 7 tahun kita sholat lamun 7 tahun kita cinta 7 tahun kita sholat 10 tahun cadek sholat tenggel obat cepret abis 17 tahun Pak Jujun can sholat paehan maksudnya paehan akhlak nah terus sing rajin sekarang ada hypno teaching ya hypno teaching ke anak lamun rek bobot teh ka budak teh ibu teh ulah hayo karena ngadongeng teu pugu belai budak teh haroskeun kana ceulina sing solehnya bager mun istri sing solehah nya geulis sing jadi kebanggaan mama tapi kapeureup teh usapan budak teh bukna teh bade harewoskeun ieu mah lain kadeun ngadongeng upin ipin nu paling parah bari nyetel TV di kamar tuh wah budak narongton harewoskeun usapkeun lama kolot kini ngaraji surat Maryam ti keur hamil ge surat Yusuf mun abdi mah sok kepo sok nanya kunaon eta nuju hamil maca surat Maryam surat Yusuf majar teh nyaritana teh gampang kolot urang baheula mah hayang budak lamun lahir lalaki sing soleh jeung kasep siga Nabi Yusuf mun lahir awewe sing solehat jeung geulis siga Siti Maryam dah kitu urang barat mah lamun hayang alus budakna teh disetelkeun Beethoven musik urang mah teu kudu musik Quran pasok kece ngaraos Quran lamun hamil teh nu hamil tadi kade ulah ningali we sinetron kali ulah ikatan cinta we kade aya we si Andin jeung si kumaha demi Allah can pernah lalajo apa alti mana atuh penelitian we naon ayeuna anu kerame wah ikatan cinta masih kena bola Liga Inggris kabeh can nonton pika kitu ieu lah di antara pendukung teh urang Garut ieu nu sudah ieu karya pelebah Persib ribut jeung salakina tipingan hiji Persib bola ikatan cinta aing teh beuki Persib bola ikatan cinta pek salakina molotot Persib efek teh keok puas aduh subhanallah moal ari mah tipina pasti loba eta nu tipi hiji teh geus Persib teh eleh teh dibebeutkeun atuh pamajikanna rieut rek nonton ikatan cinta eueuh tipin jadi anak kita itu yang ketiga anak tuh qurrata ayunin makanya sok perbaiki ke panjang nama engke mun tepang di jeung simkuring kurang terangkeun cuma cara nieun budak soleh Pak Jujun budakna saroleh insyaallah simkuring doakeun mun anak sing saroleh Pak Jujun kabuan putra seueur abdi mah Bu 8 anu aya 5 kaguguran 3 dokter abdi mah dokter Zaini abdi mah 8 teh 3an ece ulah sok prejudice ulah sok suudzon 3an atau deui sorangan mama jadi anak kana nyalung uing mah moal nyalung geus aya huisan tuh boga babaturan nyalung huisan 2 bulan geus nyalung botak ditanya kuing kunaon jadi botak hin solihin ngaranna teh gara-gara nyalung cenah urang kunaon kitu pas kilir kan ngora dicabutan huisna jika kolot pas kilir kan kolot dicabutan nu hideungna jeung budak ngora nya beak kade Pak untuk sesuisan ulah nyalung bisi botak abdi mah hiji we matak abdi mah can gaduh istri abdi mah be gaduh iswan we tiba heula ge iswan apa istri mah 3 atuh iswan itu istri abdi sareng Pak Bupati iswan we tiba heula nah anu 3 namanya istri bapak iswan istri Paul menggat nu kagungan bojo 2 lagu hiji namana poligami upami hiji keneh mah namina
monoton. Ada tos Pak tos hiji atau hiji di Garut, hiji di Bandung, hiji di Sumedang hiji. Maksudnya dibawa mun ka Bandung bawa gitu kan teu balik we. Nah, kitu nya tilu. Nu kaopat budak TKD cek Allah bakal jadi musuh. Nah, iya nu power Bapak. Inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum. Inna min amwalikum harta jeung anak mah dikatetkeun wae. Inna min amwalikum sesungguhnya harta kalian wa auladikum dan anak-anak kalian aduwwan lakum bisa jadi musuh buat kalian. Fahdharuhum hati-hatilah kalian. Tahu Allah teh kitu. Aya budak nu ngagugat indungna. Aya budak nu maehan bapana. Aya budak nu nyentak sengor ka indung bapana. Aya ka bupati hormat, aya ka bapana nyentak aya. Ari ka pajujun cium tangan, aya ka indungna nyengor aya. Ya itu, jangankan di akhirat, nanti di hari kiamat anak akan lari dari ibunya. Mengerikan, menang capek sama segala dibikin ujang, ditatap, diusap, engke jadi musuh. Bahkan ada orang tua yang mau masuk surga diprotes sama anak-anaknya terjadi ke surga. Ayah bapak reka surga diprotes ku anak-anaknya udah neraka terjadi ke surga. Nah kenapa bapak malaikat itu sama bapak uing mut kan itu jalan uing mut kan dia mana ke neraka bapak mana ke surga. Nah betul adil ayah bapak kuring ke surga kuring ke neraka bapak mana mah ibadah mana mah daroraka tara sholat abdi teh sholat tidak gara-gara bapak mah sorangan we solehna tara ngajak ka abdi. Cek bapaknya osok kurang ngajak lagi asal yujang sholat leos we tara digiringkeun lajian mere sarung tajang bisi kurangit pengen kita sarung ke sholat nanti bisa jadi musuh hadirin. Itu Al-Quran lain cek jujun cek Quran. Musuh di dunia saja sudah jadi musuh. Ada anak yang durhaka pada orang tuanya, boga salaki boga pamajikan pan goreng kakolot aya nu kitu. Kan loba lalaki nu kanyutan teh loba itu. Baca seri bahasa Sunda punten Pak Bupati, lalaki eueuh kanyutan. Lalaki aya kanyutan. Bade dicontohkeun. Lalaki eueuh kanyutan. Tingali ya urusan boro-boro di akhirat di dunia ge geus boga pamajikan salaki geus ngajauhan ka kolot kitu maksudna teh kana doket. Lalaki eueuh kanyutan tingali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik bare indungna mah aya naon mah pertanyaan naon coba indung datang nyebut aya naon mah. Aya naon eta ujang mah teh kasaha deui atuh batur pakuku mah teh geus teu boga minyak sakecal-kecal aja geus teu boga beas saja. Sapuruluk acan rek nginyeum we ka ujang keur bekal puasa keur bekal buka. Sabaraha mah nginyeum we sugan 100.000 kemah. Abi rek babeh heula kasih nyai. Ini ka dapur ka pamajikanan keur masak. Nyi aya emak masak mah akang mitoh nyai. Rek naon? Bari ngagoreng we pamajikanan teh. Rek naon? Rek nginjem duit. Sabaraha? 100.000. Tinggal diberikan di gerakan balikan kena goreng eta kena goreng kena numis nyi aya emak masak bari tunggul we maaf itu hanya rek naon tara-tara rek minjem duit sabaraha 100.000 Ina ke kumaha nyamata ka bebe jaka nyai ge beren tong gede-gede teh atuh hesana gina bere 20.000 ambil 20.000 mah ieu mun aya 20.000 lalaki eueuh sing tarik lalaki eueuh gitu. Ayeuna sabalikna lalaki aya kanyutan. Tingali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh emak, masya Allah emak, hapunten emak, abdi teh samingon teh galayan emak, linggih emak. Nyata ujang matak maka dia ge mah teh da saminggu ujang di daguan eueuh wae. Mata geus teu boga minyak kesal-kesal acan. Rek ngeung ieu mah ka ujang 100.000. Aduh ya Allah emak, hapunten emak. Hapunten kalepat antos sakedap. Ini lain ka dapur, ka kamar. Pas ka kamar na meja aya susu. Susu anakna nu keur nyusu nu mahal.
harga susuna 320.000 sabotol beakna saminggu kali 4 1.200.000 leuwih. Bari mikir aing nyusu 2 tahun teu mayar ka inu, aing ngontrak 8 bulan teu mayar ka inu, didodo beuteung 8 bulan. Beki sumanget ka kamar, nyokot dompet, nyokot duitna aya 5 juta dibawa kabeh, dibawa ka kedahakan ruang tamu. Ma ieu 5 juta ujang gede-gede teuing, maka bayar kumaha? Ma, jangankan uang 5 juta, nyawa ujang dipasingkeun ka oma. Ta eta lalaki aya kanyutan, kada habis areueuh kanyutan.